Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sinetron Ngaruh Buruk jeung barudakan nontona tepankeun wasta Abi Muhammad Arif Saiful Jamil salaku anu maca biantara lajeng anu ngadamel teks Alfi Panjapara. Sakitu panginten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepankeun wasta Abi Muhammad Arif Saiful Jamil di kelas 11 IPA 2 bade macakeun biantara anu jeujeurna sinetron berpengaruh buruk yang barudakan nontona. Lakum dipayun mangga urang sami-sami manjasmedi nyanggakeun 7 Agustus Mahasuci. Mugia urang sehat salamet. Luyu sareng pugeran Ipananta Calagara. Wireh pasang diri di antara ayeuna teh jeujeurna sinetron Ngaruh Buruk yang barudakan nontona. Tayangan sinetron teh Ngaruh Buruk yang barudakan nontona sabab ieu loba tayangan sinetron anu isina berperilaku kurang wajar yang ditonton barudak leutik. Jadi nyieun barudak laku lampahna leuwih kotor di umurna. Jam nonton adegan-adegan anu acan pantes, jam umur maranehna kita. Barudak pasti nurutan eta dina kahirupan nyata. Jika make bahasana teh nepi ka perilaku anu leuwih kotor di umur maranehna. Selain eta, oge barudak kudu hese bersosialisasi teu bisa dipungkiri nonton itu akibatkeun kecanduan. Komo nepi sinetron anu muncul yang durasi sampai anu alami jeung tayang kanal poe. Hal ieu oge perilaku jang anak-anak nontonan. Jadi simkuring satuju bahwa sinetron teh Ngaruh Buruk yang barudak atawa anu nontona hal ieu bisa kejadian kusabab sinetron ieu umumna dituju jang remaja anu geus umurna kitu. Sabab loba adegan-adegan kekerasan jadi acan bisa ditinggalkeun. Barudak sinetron oge ngaruh jang sikap jeung emosionalna budak. Jadi kasimpulanna loba pangaruhna anu jadi dampak dina jero dunia pertipian. Meureun sakitu anu kusimkuring dipasihan yang dipaparkeun. Hapunten bilih aya kalepatan tina tulisan atawa bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.